warung di kejar situ ternyata sudah tutup, sudah ada orang. Tempat yang buka jam segini, tempat begini, walaupun tempatnya halal, tapi kita harus cari uang dengan cara yang halal toh. Mama deh, sok kan cari kemana? Nah, enggeli pujaan akan, enggelis akan koyo teman. Banyak orang. Buat kasih gambar apaan hayal? Kok masa mamamu? Emang sekolah duit dibayar nih. Ini sih, goreng lah. Ada boga gitu? Kapan aku pengen nganyu? Mantap, ngomong sepuluh. Oh, sudah tuh.
sial, ya mah. Tadi ban tukang bocor. Kapaksa tuh kalau duit 10.000 atau penambalna. Atuh cikene ban haleup anu kenca kudu ditambal deh. Kapaksa kalau duit 10.000 penambalna. Dina pesak nganyisa 5.000 deui. Piraku, tiluku, dicopot 20, saya sana minta. Ya, SD dulu sebenarnya. Mana noleh dulu, mana noleh bareng dulu makan rokok gue bala-bala. Aku bawa kabel, sambil bareng teh. Mana yang ada kejar kopi tuh? Ya. Ayolah. Nih, nyeuna kopi. Kopi hidung. Kira-kira. Naon? Gulanya tak latihnya. Oh, siapa? Nya. Iya gini. Asik tukang beca teh. Asik kuda. Kahayang mah kira pamajikan. Tapi nah, sakali mereka mati mawe bayaran nih. Mikirna kudu sabaraha balikan. Memang na aya karel, rek pembaca ningsih gitu. Ya, daek mah. Tapi kata, geus katebak, pasti mah daek lah. Lain masalah daek atau teu daek. Lain suka atau teu suka. Tapi sanggup bayarna atau henteu. Naon? Jadi kuring kudu mayar kape. Anu cak budaya genteuna. Naon gunana nih? Yo, nu penting mah daekeun heula, sukaeun heula, kudu nyaho heula. Yen eta we teh nya sukaeun. Ya lamun bayarna gede mah kamu daekeun. Bakal sukaeun beurang. Eta mah lain beda sukaeun, tapi beda bayaran mah gede. Suka teh lain ka kuringna, tapi kana duitna. Sarua bae. Is beda. Ceuk ningsih minang kawin sampai sarua, tapi ceuk kuring menjadi lalaki. Tanggu aya bedana. Oh, bisa ngabeda. Ini Nya tanggu we. Kenaon aku jadi jalma mun bisa ngabedakeun mah. tiraha itu jadi jelema. Cenah sebenarnya tadi ge kuda. Nya, jo perasaan begitu sote. Yo, utamana lo mundur nari muatan, anu teu pikir sepeun. Jodoh ngerasa diri teh, asa jadi kuda. Lalaki, gendut, atawa awe cerewet, harus sabobat wartawan. Eta kaasunan teu pikir sepeun. Tapi yo nya, mundur naik teh pikir sepeun. Kayun-yunan, eta mah beda deui. Sakalina teh dibayar, ridho pisan. Waduh. Daek sumpah, mun seupeuh hari ningsih, kuring mah ridho teh dibayar oge. Da pikir sepeun. Biasa lalaki samaruna bakal naik ke lajang didinya nya peda dilayu. Ih, henteu. Teu ngarayu teu sing bareuna ge. Ieu mah tina hate anu pang jerona. Soal marjing jamon, pan tadi ge disebutkeun. Kudu nyaho heula, yen eta we teh nya disukaeun. Tah, uring kudu nyaho soal eta. Mun kitu mah tungguan teh pingat kiamat. Di mana teh aya kumpul, daek diajak nama sama-sama kana suka atau suka. Kumpul mah daek nama sobek beda we kesebutna awe bayaran, awe sewaan. Namun begitu, kenal jadi kumpul. Geus deui. Pastilah biar masalah bener. Suka deui ya. Ya, Pak. Ada yang besar tuh. Jadi banyak. Kehadiran yang menyebut nama nikah kami, mereka kudu kakak. Neng, Pak. Ya, ya, atau
Jeung ayeuna sanggeus mana jadi kumpul, maneh kalau dituduh namanya teh runtang masyarakat. Maneh dituduh anu nyebarkeun bini penyakit kotor. Nah, gawe jadi kumpul teh pagawean anu hina. Nah, penyakit kotor teu disebut penyakit awewe, lain penyakit lalaki. Nah, bisa kitu. Sabab anu kumawasa di alam dunia teh lain kaum urang kaum awewe, tapi kaum lalaki. Nah, saha kumawasa eta sawenang-wenang. Sawenang-wenang untuk boga kawasaan. Sawenang-wenang oge katugang puding. Leungit kajangan teh lamun si atuh geus paramatan. Oh, aya ke bisi aja. Nah, dah mantap. Sakit tuh. Ini kan deui. Ya. Ayo Mia. Aman nih, moal. Minum susu. Kita kan mau buka. Dek bisa pulang ya. Kami ada pinjol. Juga itu kan yang naik. Hayu, kemana? Awalnya lain, lain hayu lah. Ih, tawa. Nih, masih di situ. Nah, gitu. Urusan laki, ulah kepo, wortel. Dina, 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 aduh, iya si panutan, ini asal ngegelis wae, penting ieu mah beda di sasari. Ah, biasa si Dadek mah datang ka di karare ulingkeun. Aduh, mending kulawan hasil gitu, kunaon? Narah we jadi kaulina. Hah? Jadi kaulinan, saha nu rek ulingkeun hingsi barina ge? Mun datang ka desa ukurek di mukul, nah eta lain ulingkeun. Terus kayak ngisi kumaha? Lamun rek kamar, hayu atuh pernah ka kamar. Tapi lamun rek uling mukul, hadana gawat, gak indit dia. Ambek si panutan teh. Tong mamari ambek atuh geulis. Sahannya ho ka dieu teh kuring rek kamar. Nama, boga duit di mana rek kamar teh? Memang geus boga duit, tapi tinggal itu batur kuring itu ngaranna teh Randy. Nu rek kamar mamanehna lain kuring. Rek bayar sabaraha aja. Ih, heula can nyaho awewe lain nama. Waduh. Ih, daek pedu udah cari nyaho keneh. Oh, jadi kudu ngajakeun. Ih, dieu sanya nama matak di bawah ka dieu teh pedah ngingsi mirip jeung kikinduanana. Nah, naon hubunganna mah kuring jadi kindoana? Ih, heula aku leungeukeun heula. Ayeuna si Reni teh keur tunggara pedah kikinduanana anu mirip jeung ngingsi kawin ka batur. Oh, jadi kudu ngabambalerkeun anu keur tunggara. Tuh sok rek mayar sabaraha? Ih, oke deui we soal bayaran mah mun geus beres. Embu, hayang nyaho heula pastina. Nyaho atuh mun kudu saklek wae mah. Tapi kehelanya rek pada heula. Besok nih. Dari bisa nih, Pak. Pipina. Lu bisa nih, Pak. Tapi jadi asasinya Ih, simpan. eta karena cepat pagi tuh. Yo, oke. Kamu geus paduan di kamar mah, sikepna loba geura. Tapi rek mereka semua kumaha
tempat umum atuh moal luasa. Di kudu diajak mana? Ih, tuh nya. Yo, lamun maneh geus wah di kamar. Wah, lain bakal sini sih. Sagem beli nangan ini maneh. Boy, mau kurang amat. Mana rek ngadaguan di mana? Ah, eta mah gampang. Di dieu ge teu masalah. Kumaha? Luat lamun nya nyari kamar, tinggal sebutkeun we. Rek sabaraha bayar manehna. Nah, gelas atau kulina? Ini sih. Kumaha lamar teh? Cios. Cios. Bagus. Bade bayar sabaraha? Nyumun geuna sabaraha? Mending sanggeus bayar sabaraha? Ci, apana cik tadi ge? Si Randy teh masih kene ata. Can nyaho dunia nu kieu. Tinggal sebutkeun we. Ning sih men tanah sabaraha? Oh, nya atau orang itu mah. Lamun 500. Kumaha? Salu. Cak air kasar. Tapi itu. Eta jadinya caket. Sekali untuk sholat wae. Pakai bersih. Nya sabar. Ajarkeunnya tong urang we. Capek oge kudu geus teunana. Kopi. Si Randy ini kuliahan kene. Can nyaho naon iwat di buku. Wah, yo, lamun dicaritakeun mah panjang pisan. Si Randy teh bogoheun ka hiji awewe, ngaranna Hesti, ngan Hanjaka, ngaplek jawer. Eueuh kawani cintana leuwih dirarasakeun pada dikedalkeun. Mangkukna pisan si Hesti teh ruk kawin kang beunghar. Pinter atuh. Pinter kumaha? Pinter milih lalaki. Mata bobogohan di kuliah mah. Mending kawin tinggal laki terus yang eta beunghar. Nya, kawin jeung beunghar ge kapan cantang tuh bisa senang. Lamun kawin jeung lalaki beunghar cantang teu mantap senang, eta hatina awewe teh bodoh. Bodoh kata toloyo. Tarina ge lamun eta awewe kawin ka babaturan teh ya. Nah, ngajamin hirup ka bakal senang. Paling ge copel nih. Si Randy ngan boga cinta, manehna cinta pisan ka si Hesti. Cinta. Naon cinta? Teh paduluk. Ye, Dedeng, nu ngaranna cinta teh sajenna eueuh. Nu aya ngan silih jajah, sing sahaja mah sampai cinta ka batu. Eta jalma teh saeutik mah teu dijajah ku rasa cintana. Dijajah oge ku jalma nu dipikir cinta ku manehna. Keueuh nih, aya benerna oge. Buktina si Randy saking cinta-cintana ka si Hesti, jadi kagegeroan sapopoe gawe nangan ngalamun we jeung ngalamun. Mireung kitu mah beut joro-joro asa hayang bubaran hatena nuker tunggara. Tuluy diajak ka dieu nya lantaran eta awewe mirip bisa di sini sih. Nya tuh. Jadi sini-sini dianggap bubaran. Oh, Moal lagi bikin satu untuk aya dina asuhan mami sini sih teu bisa dipilih. ih, da lain rek ngulingkeun nih. Ye. Naon
anu Siningsih dijadikan paparen HP anu tertunggara santena Siningsih teh geus dianggap boga jasa. Jasa. Di mana aya untung anu dibere bintang kehormatan lantaran jasa-jasana. Ye Dede, mami teh baheula urut mang taun-taun ngaladenan lalaki anu datang urut berupa sabab-sabab. Aya nu datang mawa HP tunggara model si Remi batu maneh teh. Aya nu datang lantaran pamajikanana aya ngajur. Aya oge nu datang lantaran menang saran ti dokter. Tah, eta nu datang teh kumaha diladenan tu dibere jasa. Tapi aya teu nu mere jasa ka mami, nu mere bintang kehormatan lantaran jasa-jasa mami aya teu. Jadi mami teh ngarepin bintang jasa. Henteu. Mami mah sakurang negeskeun yen di alam dunia teh eueuh pisan keadilan. Yen salira anu kumawasa di alam dunia teh lalaki, antara lalaki jeung awewe eueuh pisan keadilan. Tah, kukituna satungtung eueuh keadilan antara awewe jeung lalaki. Geus jadi kewajiban mami pikeun nasuh jeung ngarini pungkluk asuhan mami supaya maranehna jadi pungkluk anu boga harga diri. Teu beunang diulingkeun ku lalaki, malah mun bisa mah maranehna jadi pihak anu ngulingkeun lalaki. Pandangan mami sama Aisyah, keluar. Nya ini sekapu Pak. balik heula. Nangis deui wae balik teh. Heula ih. Hai. Ah, jaga tuh air perdela. Barang. 20.000. Ih, sasari lagi 10. Cek sana naik ya, Mak. 10.000. 20.000. Suka begitu we. Lanjut wae pakai main. Ya. Dasar kolot. Tadi. Dasar. Ih, teu waras. Saan teu waras. Lagi itu tadi, si Randy. Naon itu? Pas asup ka kamar teh karena kebutan di dina kasur. Diajak sare kana kideung. Sanggeus radarna. Karena berbay bicara cimata. Ditanya penang, lain ngaca keur kekerekelan si gadis sakalot. Euy. Tuluy maneh teh karang terus kuningsi, bari ceurik bangun kana nyeuya. Tuluy. Ya lila mama tapi gak kurang. Yang kita aja aku tuh cerita tentang keluar. Tuluy, dibayar sabaraha aku si Randy teh. Kone teh maneh nadi teh cukup. Barang resto udah. Jadi teu dibayarnya. Geus naon aku tadi ngaributkeun bayaran. Ari tuntung naon ulah si mama. Kone teh maneh nadi hate sok-sok. Asteuna kitu beli maneh mah. Keheung kuda. Memang anjing sinta bebenena. Lona we. Pak, ayo, lompat. Asa tuh kamen satu boga kira aku kolot itu dalam lompatan satu kolot. Atuh dalila, geus kedik. Itu tuh, Pak. Mana? Buka heula tuh tol. Ayo, bener eta. Bener, Pak. Aslina. Lain balang kau ya. Ai, orisinil. Oh, bicinana ge. Jadi mana? Mi, bener eta teh ada make. Nya, arek saminggu. Ayo, mulus pisan nih. Para mami teh ya. Haid. Naon haid? Haid sia. Halik itu. Kanggo wae. Allah. Ayo ah. Wow, Nah, so, like meta sabaraha, kue mah belum dibayar. aya nuker ditungguan. Ah, saha? Ayo. Bener cenah, aya nu keur ditungguan. Nya, ketungguan angin meureun. Oh, angin. Batang nungguan angin mah tuh. Mending ulang aman. Ih, buk. Ayo. Bener, aya pisannya rek saminggu. Pantes hesek ya yang mama teh. Tapi
Keung we lah. Rek neangan sede mah. Ae, dasar tukang becak yo. Naon, Bat? Mohon pagawean teh. Antar we ka stasiun. Hah? Deuk naon ka stadion penting-penting kieu? Main ka stadion, tapi ka stasiun tol. Pokona antar we ka stasiun Bandung. Oh, stasiun Bandung gitu. Lain stasiun. Walah, Carape. Hah? Sarape? Engke we bayar gede. Ayo. Hampura we bah. Lain teh butuh duit, tapi kuring kena kasok heula. Amun sahijieun sama pun teh. Ini Pak. Bah, saya ke mana? Lain nu sajeng. Nu sedeng. Nu sajeng we nu sajeng. Lupa di sini hari ini. Stop, Bapak. Mami. Lara. Kemana Ustaz? Sarga? Gusti. Guys. Mami. Mami. Hadir balik gerak. Mami kemana? Beneran. Ayo Mami. Aneh, poin akhirnya bisa dengan sembarangan. Tilu Mi, si Bagus, si Indra, si Duda, si Ferry, si Janang. Nama lima. Mana gak mau dianjuk? Percaya poin dianjuk. Ya. Akhirnya, aneh kalangan kunci deui. Geus kitu istirahat. Bener nih? Dah kita sama dulu. Mana Mi? Tuh, ada. Oh, ada. Nah hiji, ini tuh kan hiji. Nya hiji gerbang. Tidak bisa. Nang aya bayar. Ayolah. Geus kuat. Aya segala panggil. Iya. Aduh. Nah, mana masuk yo. Enak aya ruang kene. Main kolot kieu. Hai sia. Naon Mi? Ya aya nyaho we. Nah, bisa bebedakeun atuh henteu. Memang mah ieu mah teh kolot, tong kita teh nani hiji ka awewe
Naon atuh ieu teh? Para sehat. Rame. Terus kalau jual deui nya. Aya beca pika bungahan deui eta. Pika bungahan naon? Pika bungahan teh pedut. Keur sia. Sia. Kamu gua puja Korea. Tuluy dikepruk. Tuluy dikebuka. Nya, gitu. Lain. Ngaco ari ngomong teh. Mana bisa kapergo? Mana bisa dikepruk? Memang aku yang si Komar. Copet kelas teri. Ari geus sia teh sia kunaon. Iya dompet teh. Tompo nawe kelas mahal. Goreng. Kulit lagi imitasi. Keun lah dompet mah. Lu penting mah kapan eusina? Tapi naon eusina? Ngan saukur KTP, SIM, katambahan kuitansi utang, jeung kartu nama unggul. Jadi, duitan ya? Aya ngan 10.000. Boy, duit ka mana ATM? Bukan aya satu ATM di dompetna. Geus dipariksa ku. Kunaon betul-betul baik. Masih abangnya. Henteu. Syukur atuh ari geus damuk mah. Jadi kayak bisa milu seharian ya. Hayu baik. Sama ya. Naik medu, mau ngaganggu. Asa ukurek milu 1.000. Najan kumaha bae. Rek ngaganggu atau henteu. Kamar sering teh balai kana warisan. Eta kamar kudu disewa. Tapi lain ke mayar nih. Mayar. Kan mau bisa mayar ayeuna. Jangan goblok sejen. Sugan aya bisa dianjung. Enggak kan? Paling dia kan. Paling dia kan. Asosannya sakedap. Disi. 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 Yo, akan dijamin akan pasti mau cuak. Yo mah barang sae pisan. Halus. Enggak kan? Isi. Bener. Di mana tempatnya? Tapi Eta tadi dinya. Ayo. nggak sedap. Mayar ratu beca. Kang, sabaraheun. Dilangkung kan? Mangga we sabaraha. Oh. Rp50.000 cekap. Hah? 50.000? Cekap atuh kan? Cekap pisan. Ya, nuhun pisannya. Atur nuhun akan cita kita sade. Ada. Ayo makan. Ayo. Bios aya sebat. Bios kan? Abdi ngajaki. Ini akunya. Siap. Enggak boleh. Ya, Beres kan sekalinya. Ya. Ayo. Tip. Enggak kan? 50.000. Gerakan. Yo, Pi. Geus ka tempat di luarna bisa ka judi. Lalaki diri nu bieu teh. Saeutikna 500 kaca kalau ku sini sih. Buktina naik beca sapi di deutna. Mere 50.000. Nah, Oh, jadi kalau eta lalaki mana aya maksudnya? hah? Maksud naon? Hayang menang ganjaran ke sini-sininya. Hayang sare di sini-sini. Bari jitu
memangnya kuring yang boga jasa ke maneh mah. Tapi sumpah mi, kuring mah ngarek duluan hungkul. Bisa we ngomongna. Teu padu rek ngomongna naon ge. Ngan mau dina hate yakin. Dina hate mah. Sini sifat. Naon salah namanya gitu? Oh, salah nah. Tapi mamari teh lalaki. Lalaki mah sarua di mana-mana ge. Saajan maksudna kacumpona, sok ngagunakeun sagala akal. Nya duit tina nulungan tau mere jasa. Tapi naon saterusna? Tangtu aya maksudnya muninya. Pokona lamun sinisih beunang kapaladuhan ku muslihat mame, mami bakal musir maneh ti dieu. Sudi boga biaraan modal sinisih. Malacur boga harga diri. Aya naon lah. Di dia pisan. Ingat aya nama bahasa tadi pasek mayar tukang beca teh. Aya laki nu ngadeukeutan. Aya naon ah? Leungit dompet cenah. Leungit dompet. Nya, aya copet tiga nama. Tapi keun bae lah duit mah. Engke kaya deui. Tapi Neng percaten kan ke akang. Akang taya masa dulkeun Neng. Nya, cantet. Ya, syukur atuh rek percanten mah. Wios. Akang pamit ti payun. Juk. Bari dijajak. Wios, tetedah. Ih, dasar siap. Akhirnya teh mun balik. Duitna kana dicopet. Untung tah can dikuku kumaha kumanehna. Tapi kuring mah teu salah kan. Memang bersalah. Tapi mana ge bakal ngegel curug. Ngegel curug. Ngegel curug kumaha maksud mami? Si Soma teh hayang menang ganjaran di mana nih sih? Nu mangkat nah aja mawar panukur maneh. Nu dipikah hayang kaya deui. Hayang sarejeun maneh. Bari jeung tutup mayat. Bohong. Eta mah sok dugaan. Mami mah lain udah satepas, Soman. Teu bisa dibobodo. Teu kudu nyumput dina kabohongan-kabohongan. Geus kakobet atuh sagala maksud maneh teh. Ngan ayeuna sagala usaha maneh keur nyieun jasa teh geus percuma. Tapi lain hatina kuring boga jasa kan. Boga jasa naon? Memang tadi ngapa sih beca teh dibayar gitu? Yo, Nixi. Lamun teh ingat ka Nixi mah nya, lalaki di minggu dieu bisa bae di bawah jamu sejen. Nah, tuh teh dibawa itu. Kamu belum sadar. Nah, memang udah kuring butuh gitu. Naon jadi apa makan ka kuring? Kapan nu nyopet ka kuring? Hukum bae atuh. Usahanya naik lagi bisa dibawa ke hukum teh. Kunaon teh dibawa itu? Kunaon? Si bapak bawa ke sini kenapa dibawa dia? Lain kan itu. Kunaon? Naon jadi jaminan si boga cina sagala ya Nixi? Tuh dasar dihina. Memang anak kulitnya kuda udah bisa ditebak bersama jamaah. Nixi. Ampura same meh tadi mas gua bacina teh ya. Kuring teh boga anggapan ieu Nixi teh beda ti budak tunggal. Tapi sang geus Nixi nyaho ngabedakeun, kuring jadi yakin ieu Nixi teh teu kitu. Tadi mah mas gua teh kuring anu puji hungkul. Hah? Muji? Muji kuring? Non hakna dijabat muji kuring? Non hakna? Kapan kuring teh lalaki Nixi? Boga hak bikin puji awewe dipika suka. Emang nak? Ngana we? Magas? Jepek? Nah, ini lu gak bilang kita kesempatan kesempatan dari kan ya? Muncul kelwe. Ya, maya lingkungan anu tadi. Oh, baik coklat buangan anu termami. Wah, kurang
balik. Geus tunggu ya. Ayo atuh, naik itu. Yuk, 250.000. Jangan mangkruk saja. Embuk, ayam mana? Mun kuring nambuk, Kunaon, embuk. nggak dikira tanya ho, asal eta duit. Memang nyopet ke lalaki anu tadi. Nah salah. Naon? Telah. Hei, mana? Janggol atau salah asna milang bani jeung lalaki anu cansa. Nyaho naon soal halal jeung haram. Anu kumaneh kudu dipika nyaho mah. Ayeuna maneh rek dibayar. Teu kudu mikiran halal haramna. Bener Tommy. Ya, jika kayak itu, kayak bisa kamu tangkap ya. Ayo sah. Bu, kesatkan. Ayo. Kesatkan. Ayo sawatkeun atuh Joni. Mana itu urusan banget. Sing era we atuh piraku lalaki masa berusaha kesukaan. Memang dia teh naon keur urusan batu sarana ha? Ah, uring mah lain naon. Uring mah lalaki. Tapi ka seputar lalaki. Uring yang kudu Cepet sama. Diu. nyaho biuk ge. Lanjut. Gitu nyangka lagi. Ini tak cepet langsung cepet. Oh, atuh. Arek takut si uring. Harus dia copet. Mau kudu dilaksanakeun. Tong pikiran teu wani. Nih sih. Nah. Kalau ada lagi, ngadu nih. Tapi terpilih-pilih. Oh, jadi ning si derek di antara kuring si Joni. Sok hari kitu mah. Hei, Joni, ayeuna mana jeung si kuring urang tahu batu bulan. Tong anak awe hunkul. Demi ning si bae kita penasaran ka imah. Ayo siap. Jalur mah diaduh jeung aing bawa ya. Ayo. Ayo. Iya, ini sauna mami. Sauna mami tah jepek. Sauna mami kuda bukit batur.
tinggal milih gue jadi pelesiran atau ente. Kan kuring itu bisa ngajanjikeun ieu kieu kuring teh boga imah ngajar kesempurna saung butut kedahan kerja pakaian mah salila masih kene kuat tarik beca moal guru kelaparan jeung taranjang. Sok tapi tetap tuh ini bari jadi awal yang mandiri dan kapangaruhan itu dia atau mungkin si Soman bagaimana jadi kapitahan bisa hidup dia. Selain aku tadi mama sih kena bisa milih alih-alih nah menjadi pengaruh singkir bicara apa pemikiran Ayo orang pelesiran ya lah ada belum si mama. coba kayak tadi itu jangan tuh teman di Teater Sunda Kiwari. Anu pada disanggakeun ku pupuhu Teater Sunda Kiwari. Kamdadi Pedang Subrata. Mun diwakilkeun ku Kanata Caraga. Sumangga dihaturana. Alhamdulillah, parantos kapidang patang.